Bismillahirrahmanirrahim. Warigi-warigi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana biayana alhamdulillah ayeuna mang baris maluruh bagian anu ka-7 dina mangsana medarkeun carita Talaga Getih. Sakumaha nu kantos di Bandungan di dahan Canu Katunda bagian kagenepna Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan lembur Cibodas dina mangsa alam sore khususna di imahna Nyi Utari harita Nyi Utari nuju mayunan tamuna nyatana sang bebereuh atanapi pujaan hatena nyatana jang dharma teh. Kumaha atuh para pamirsa lajengan naik carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Tongeret harita memang disereang di sarada sabab wanci maju kaburit sok geus ilahar biasa ayak kadenge sorat tongeret teh ai hayam mah aya hiji-hijieun kongkorongok barjeng kikeplik mentaklar jeung mata kuaas sarengkeun di imahna Utari harita teh di hareup aya semah nyatana Jang Dharma keur guntreng we ngarobrol. Harita komo atunya Nyi Utari teh ngarindat barjeng imut manis melikeun ka mata kareueut pikeun Jang Dharma mah nampung kitu menyapuguh we atuh dahar mah teh mun teu puguh rasa hatena gregeteun sarta teu sabar hayang geura-geura laksana we ngahiji rabi jeung Utari sabot keur kitu ret Dharma tuh kana jam tangan anu aya dina leungeun belah kencana terus ditinggali tetela waktu teh harita memang geus sore. Nyai kah kunaon kami ngalian jam tangan watosna paningan teh aduh ni teh karaosna terus bade sonten deui teh akan teh bade parmioselanya punten atuh disaurkeun ka Abah kadeh ambu sata cana mengker temerenan kada tepung heula jung atuh Utari nangtung terus ngaleos ka tukang dek bebeja ka indung jeung bapana lamun ayeuna Dharma rek amitan nya tekeun sila oge torojo labah sanip nyampeurkeun tapi ari si ambu mah teu katempo da memang harita teh kaparengan keur indit ka warung cenah warung BH cenah mah arek meuli tarasi ngomongna mah geuning aden bade ka mana atuh meuni engal-engalan teuing cek Abah Sanip harita ngomong bari jeung moyongkod tandaning hormat. Punten we Bapak hapunten pisan margi abdi teh tos sonten ieu ya insyaallah pami aya waktos mah abdi bade nepangandi ka dieu. Oh kitu nya mangga atuh asep aden ku Bapak diantos pisan ye. Nyai kadenya tong hilapnya dinten Sabtu pasosonten urang penak deui di Talaga sareng kade tong hilap anggo acuk anu ti akang teh. Mangga Kang insyaallah nya abdi moal hilap. Gep duanana sasalaman bari jeung seliteup punikeun ka antep. Dina mangsa harita dak dumadakan hate Dharma teh tebubuh rasa bet asa pating sarah belak jeung pating sareset jajantung jadi ratu tepuguh rasa hatena bet asa berat arek papisah jeung Utari teh kawas biasana jiga-jiga aya kila-kila goreng anu bakal kajadian nya sanggeus kitu mah leos atuh Dharma indit ninggalkeun Utari nu masih keneh ngajajan tenangtung. Dharma harita terus saya lempang muruk ka sisi jalan tempat mobilna ditunda. Sanggeus nepi terus atuh harita belak mukakeun pun
panto mobil sup ka jero gerung mobil dihirupan majuna lalaunan we da puguh atuh ari tidinya mah geus teu pati jauh moalina oge bakal anjog ka imahna. Banglu salampahan mobil nu mawa awak Jang Darma urang tunda. Marikan ka utari sabada Darma indit eueuh ti imahna. Sanggeus teu nempo deui mah harita kena terus guragiru muru asup ka jero imah. Malah kebat muru ka tukang. Selendeu nyampurkeun ka indungna anu keur kuprak-keprak di dapur. Can urang tunda heula atuh aya nama utari sakulawarga. Urang teu neulah sakedeung insyaallah ka hareup kasampeur deui ayeuna. Urang tuturkeun lalampahan Jang Darma. Harita Jang Darma teh wanci geus beuki burit weh. Malah sakedeung dia oge bakal datang mangsa magrib. Sabada Darma nunda mobil di garasinya terus we atuh harita unggah ka teras kasampak dirinya atuh aya Suta anu keur diuk bari jeung maca koran. Nya atuh barang nempolan cek datang Suta datang gancang atuh harita ngareret bari pok atuh nunda koran dina luhur meja. Kening akang kumaha karek jo kang? Suta nanya ka lanceukna bari jeung melong. Nya buku akang teh karek jo pisan tak. Gek Darma diuk dina kursi gigireun Suta anu jadi adina. Nah teh manahala akang teh pan ari biasana mah tara nepi ka burit. Jam 3 oge sok geus nyampak geus balik. Nya pugu akang teh loba gawe ta. Untuk sakieu oge atuh aya aratna anu mantuan. Dalamun henteu mah geus tangtu atuh akang teh bakal balik peuting. Aya Darja ka mana? Cek Darma harita nanyakeun adina anu hiji deui da puguh sok sanajan hirup saimah oge. Tapi geus aya kana sababaraha poena teu panggih da puguh Darja mah atuh sok ngider bae arulin jeung sobat-sobatna. Saeutik oge tara betah cicing di imah. Kitu deui Suta sarua panggih oge ayeuna we bubuhan bae eta mah kaparengan. Suta aya Darja ka mana? Duka tengah kangnya teu apa abdi mah jiga nama biasa we ulin di masih gojin atawa imah nasi godeg. Atuh baru keur ulinnya ari cek akang mah kahayang gitu kahayang akang geus lah tong lobating ulin babarengan jeung jalma kawa si gojin jeung si godeg atuh. Kunaon kitu Kang? Lain kunaon hariwang akang mah bisi ka bawa teuregejeug ari kitu teh. Cek Darma harita mere pepeling kanu jadi adina. Sangkan ulah loba campur gaul jeung godeg katu Cigojin da puguh duanana oge lain jalma anu reugejeug. Ngadenge omongan lanceukna kitu pok Suta harita. Da babarengan sote kuring mah Kang ngan saukur uline wungkul Kang. Jeung tara ngalakukeun anu teu reugejeug anu teu bener. Nya syukur nuhun ari kitu mah. Tapi kahayang akang mahnya sok disedia ayeuna namanya rada kurangan ta rada kurangan kana ulin-ulin teh mending oge sok geura mimiti diajar usaha da geus dewasa atuh Suta teh nya kitu deui Darja. Ngadenge nu jadi lanceuk ngomong kitu Suta harita teu ngawalon manehna cicing we sabot keur kitu trojo Darja datang. Limpangna muni ngalenghoi kesangna ngusur ai paroman katempo bau de jiga nu keur manggih ka keuheul. Tekung selila serog atuh ka hareupeun Darma jeung Suta anu keur dariuk di teras. Di mana ya? Darma mihilaan tumanya kanu jadi adina nu katempona bangun anu lungse. Teu tukang kang lah teu tukang keur ulin. Darja harita ngawalon tapi sahayuna we bangun anu horoream ngomong.
Nya ari maksud itu teh di ciut di mana atuh? Darma nanya deui ka adina panon kana jeung melong kana panon jadi adina. Nya tukang lah, pokona mati ditu we lah. Geus lah. Teu kudu tanya bae. Darja harita ngawalon meuni teugug. Samalah bari jeung panon buraleng kalanceukna. Ai, kunaon ari maneh Darja? Ditanya sabener-benerna meuni kitu ngajawab teh atuh ka salain kalanceuk wae. Hei, Kang Damal dengikeun. Geus teu kudu sok loba ngomong lah. Jeung teu kudu loba tanya lah, kana urusan kuring. Urang hare-hare we lah. Titik. Astagfirullahaladzim, ari maneh kunaon Darja? Nakeur teu eling maneh teh, Kasa kalanceuk itu peta kaos lain kalanceuk wae atuh. Darma meuni kukodeg hatena ngerasa heran. Nah, sikap adina teh bet jika kitu. Kawas-kawas anu tersep jeung teu pati ngahargaan kalanceuk teh. Sanggeus ngomong kitu mah leose di si Darja teh init muruk ka kamarna ninggalkeun Darma jeung Suta nu harita keur pating harulang we paduduaan. Sanggeus aya kana sawatara waktu kitu majung atuh harita Darma nangtung, pala terus kebat muruk ka kamarna. Ari maksudna mari ganti baju, udah puguh atuh. Ti barang datang gawe can asup ka imah dan nyelang-lang ngobrol tadi nyatana jeung si Suta si Darja teh kocap ning harita teh isukna panjang alam peuting teh kacatur urang jojo ringkesna barebat isuk-isuk harita geus hibar ti belah wetan nandakeun moal deui oge sang Batara Surya bakal muncenis ti belah wetan. Cai ibun nyak celakan tina dangdaunan kaoyageun ku angin leutik nu ngahiliwir. Hawa isuk-isuk atuh di pagunungan karasa meuni tiis nyalecep malaikat kana awak. Hayam jago mati tadi keneh geus reang kongkorongok pasalang jeung saramanuk saeran jeung sirit incuing dina dahan mentai. Di kajauhan hawar-hawar kadenge surah jelema nu keur nutu. Pating kelentrung matak waas nutun nalisung sorana kadenge kamana-mani pating kelentrung es nuning matak waas mapaesan mangsa alam di pelemburan. Dina kayaan kitu harita Darma disagedang dan sakumaha biasa. Ari sabab brek indit keluar kota teh lantaran aya pagawean anu kacida penting jeung teu bisa ditunda, teu bisa diwakilkeun kanu sejen. Nya sanggeus sagala rupana dianggap tarapti mah terus amitan ka indung jeung ka bapana. Malahan mate poho mereka patah kanyeratna alias bungsu nu dipercaya minangka nu jadi wawakil salila Darma eueuh di kantor. Nya sanggeus kitu mah demi cenah waktu deui Darma harita keneh kencis indit dibarengan ku Mang Salim. Salah saurang pagawena anu geus biasa sarta dipercaya pisan pikeun nyadiakeun sagala rupa nu pikabutuh ku Darma. Talila sabadan Darma arinit ka imah Bapak Subrata teh aya nu datang tayalian ti Abah Icang. Sampurasun Mbah Icang atuh harita. Uluk salam bari jeung ngajajanteng nangtung di teras imah. Barang ngadenge aya soran uluk salam Bapak Subrata jeung Ibu Halimah nu keur dariuk di patengahan duanana meuni curinghak. Talila terus jung atuh Pak Subrata nangtung malah muru kana panto hareup nu saterusna reket bray panto teh dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora gedingan Mbak Icang. Alhamdulillah akan masih sehat deui. Duh. Kumaha doai gitu syariah-syariat bejang. Alhamdulillah. Kang lah sarua didoge keur syariat mah. Bapak Subrata harita langsung ngabagiakeun kanu jadi sobatna. Paroman ketempum meuni merahmai bangun anu bungah pisan. Sok padahal manu sebenarna
Juragan Subrata teh hatena kerada bingung ieu teh. Ari sabab kadatangan Bah Icang kadinya teh geus tangtu rek nanyakeun urusan anu kamari diobrolkeun. Nyaeta urusan anakna Jang Darma jeung Mimin Tarsih. Nya sanggeus duanana silibagyakeun mabuk deok dua ge Dariuk. Tekung Srila Trojo atubi Acih alias pembantu mawa baki anu diisi ku cai 2 gelas ditambah ku caneutna. Sanes ieu Kang. Teu keur ka mana ieu teh? Bah Icang memitian tumanya kanu jadi sobatna. Puguh henteu akang ge lah. Paling oge ke sore dek neang ulah cenah mah. Laukna be aku sero. Oh, nah kebenaran atuh jadi orang bisa sase ngobrolna. Nya sase teh mah. Ya parang keur eueuh gawe ieu kuring teh dah. Cek Bapak Subrata ngawalon kana omongan Bah Icang dibarung ku hate anu deg-degan. Da sok sieun Bah Icang nanyakeun persoalan anu kamari diobrolkeun. Kieu teh Kang pangna sumu kuring dumung dongkap ka dieu teh. Nah saberesna mah sebenarnya mah ka dieu teh. Anu maksudna mah deuk nanyakeun ngeunaan persoalan anak urang teh ieu cici kumaha ieu Kang. Lantaran geus aya kana 4 poena harita teh geuning can aya beja-bejana. Nya kumaha anu saterusna teh ari sabab da kuring sakulawarga mah yang geura-geura menang kapastian ti saira akang. Cek Abah Icang harita nepikeun anu jadi pamaksudan manehna nyaeta ngeunaan urusan anak-anakna anu memang hayang geura-geura menang kapastian ti Pak Subrata. Nya atuh puguh we Pak Subrata ngahulang ngadenge kecap kitu teh. Sabab ngerasa bingung temengi tungtung susah nu tayah hinggana pikeun ngajawabna. Da puguh Jang Darma nu jadi anakna embungeun geuningan dijodohkeun ka Mimin Tarsih anakna Abah Icang teh. Nya keur sakedapan mah atuh Juragan Subrata teh ngadon ngahuhulang we. Aya Kang ieu. Nah aku naon geuning kalah terus ngahulang. Bah Icang nanya setengah ngegebah ka Juragan Subrata nu harita telemek teu nyarek. Pugo we atuh rada riwas. Tapi teu lila kituna teh ret ka Bah Icang anu keur melong we. Renghap Juragan Subrata katempo harita narik napas. Hatena ngerasa ugah arek ngawalonan teh. Da puguh inggis ku bisi atus rempan ku sugan. Bah Icang engkena bakal jadi ambek meureun ka manehna. Kang, kumaha teh? Nya geus aya kaputusan dina masalah barudak teh nya Jang Darma teh geus satuju kana sagada pamaksudan urang kamari nu diobrolkeun. Oh, ieu teh. Bah Icang nya ari nu sabenerna mah kieu ieu. Barabat atuh Juragan Subrata harita ngadongengkeun sagala rupa obrolan dirina jeung Jang Darma nu jadi anakna. Dina mangsa nepikeun anu jadi paniatanana. Anu hayang ngajodohkeun anak maranehna sakabeh ditetek eueuh nu kaliwat. Nya atuh badangna denge beja kitu mah eta mah Bah Icang beungeutna meuni beureum hate ngerasa geul komo. Barang nyaho kana alasan Darma nolak ka Mimin Tarsih nu jadi anakna. Anu tetela geuningan Darma teh geus lila hahadean jeung nyeutari anakna Abah Sanim. Dah kitu we Bah Icang. Naon rupa kajadian teh nya kuring oge jadi bingung itu dah. Sarta karunya we ka Nyi Mimin. Jeung jadi era we atuh ka kuring teh ku Bah Icang sakulawarga. Dumasar kana eta kuring rek minta dihampura we ka Nyi Mimin jeung abahnya. Ya kumaha deui atuh da. Tapi sok parandene kitu ge kuring teh. Ngusahakeun mah arek teh, ngusahakeun deui ngomong jeung si Darma.
Nya sugan jeung sugan we atuh bisa robah pamadeganana dak kitu bae jang. Channel asli Saur Juragan Subrata mungkas sakabeh omonganana. Kituna teh bari jeung panon mah melong ka Bah Icang nu jadi semahna. Bah Icang dilaku lila mah atuh pok harita. Aduh, kumaha ari geus kieu teh. Kuring mah jadi bingung teh Kang ya duh. Ya kudu kumaha tata jeung carana pikeun beja anu sabarea kieu ka Mimin pun anak. Datang tuh meureun atuh bakal nyerieun hatena. Bah Icang harita mencrongkat Juragan Subrata. Dadana katempo reng hapranjung malah beungeutna oge meulikeun ka bareubeum da puguh ngerasa ambek. Marehna asa dilejokeun kudu jadi sobatna nyatana Juragan Subrata. Juragan Subrata barang ngadenge omongan Bah Icang kitu pok harita. Yah, kumaha tuh Bah Icang nya da eta mah lain kahayang kuring. Tapi anak kuring anu badegong. Hampura we atuh ish. Kan Subrata dengekeun ieu. Ari soal me dari hampura mah geus tangtu gampang. Ari ngan saukur ngomong kitu mah. Tapi anu kudu dipikiran teh atuh meunang si Mimin jeung kuring ye. Anu tangtu bakal meunang wiwiran. Naon sababna? Sabab kuring teh atuh geus mere beja hampir-hampir ka sakabeh dulur. Baraya nu anggang dulur jauh wargi-wargi anu tarebih. Yen dina waktu anu moal lila deui cekeng teh deuk bebesanan jeung saira akang di dieu. Kumaha teh kaharti atawa henteu yo? Kada sok-sok nyan heureuy-heureuyan ya. Bah Icang ngomongna mun ditandes. Sorana kade ngageter awakna oge katempo mending ngadeg-deg da puguh atuh kernahan amarah. Ari Juragan Subrata arita teh teu ngomong deui sabab asa geus beak pi omongeun. Da puguh ka harti kupikir kahontalku akal manehna oge tangtu Bah Icang teh ngerasa ambek jeung kuciwa ka kulawargana. Barang nempo atuh Juragan Subrata cicing bae. Kalawan teu loba omong deui kencis harita kene oge Bah Icang ninggalkeun eta imah. Ngusap birit bari jeung teu amit teh terus ngingkig balik teu pamitan-pamitan acan. Atuh puguh Juragan Subrata teh mun dicolohok hatena ngerasa ruas. Era ambek jeung keheul Kajang Darma anu jadi anakna pagalo ngajadi hiji. Cag urang tunda heula kaayaan di imahna Juragan Subrata. Tangtu kahareup bakal kasampeur deui ayeuna. Urang sampeur deui kaayaan Bah Icang. Aduh harita ngageuning balik meuru ka imahna. Bari jeung ngemu ka keheul anu pohara. Da eta we jarak imahna ti Juragan Subrata ka imahna teh lumayan rada jauh oge. Tapi ku alantaran ku nafsu jeung ambek teh Juragan Subrata ngageudik balik da ka imah teh bari jeung bawa ka keheul atuh pohara teu kacatur di jalana. Harita geus gujrag datang ka pakarangan imah. Kalawan teu loba omong terus bae meuru ka tepas imah. Sanggeus teu kalacat unggah teu kekesen acan. Brak diuk mending sedikna bebutkeun maneh. Ari beungeut katempo bareubeum dadak reng hapranjung da puguh capek teh. Ari paroman harita katempo baketut haseum. Ebo, kajang ayeuna. Abah pangbawakeun cai buru. Celengkung Bah Icang jadi nafsu teh kabawa ka imah. Barang datang Bah Icang langsung ngeleuweuh ka bojona. Nu harita keur milihan si tukang beri jeung ngobrol jeung Nyi Mimin anakna. Nya barang ngadenge salakina datang beri kegorowokan kitu puguh we atuh. Ambu saodah teh jeung Nyi Imas harita jeung Nyi Imas atawa Nyi Mimin
duanan oge menepati gurubug da puguh ruas teh. Malahan mah atuh terus weh duanan oge gura-giru nyampurkeun ka tepos teu poho bari jeung ngajingjing teko jeung gelasna. Aya naon Abah? Baku ieu mari geus kekeluhan kitu teh. Cek si Abu alias Inungna Nyi Mimin. Tumanya anu jadi salakina kituna teh barejeng cirilik nyician cai kana gelas terus saur diasongkeun ka Bah Icang sarta op ditampanan regot nginung ngalakik mending ngalaklak juga anu hanaang pisan. Sanggeus kitu sok eta gelas dituna luhureun meja ret ka bojona kitu deui atuh ka anakna alias Nyi Mimin anu harita kerajegna rangtung bari jeung malong teu kaharti kana sifatna Bah Icang ujug-ujug gitu. Ambo gitu deui ka manye Nyai sok. Yuk sok. Kalakan rangtung arca-arca lain atuh. Ya Abah rek ayo piomongeun. Aya naon atuh Abah meuni bangun anu penting pisan ieu jeung kunaon atuh. Abah teh meuni bangun anu keur manggih ka keuheul. Diuk ceuk Abah naon diuk. Atuh harita daek teu daek. Ambu saudah jeung anakna disentakan kakarak daekeun diuk. Pok atuh Bah Icang harita geus yakin dari mah pok harita. Kieu ambu. Bieu teh Abah teh karek balik di mana si Subrata. Make jong make si segala rupa. Cicing kumaha ieu sok. Dengekeun. Terus kumaha Abah? Ya maksud Abah teh makna ngadadak datang ka dieu nanyakeun ngeunaan rancana perjodohan anak urang jeung si Darma. Ari nu saterusna kumaha Abah make ngamak? Nah iraha kula warga Kang Subrata rek ngalamar ka anak urang atuh. Nya geus tangtukeun waktuna atawa pugu oge kieu eta teh ambo ieu. Barabat atuh Bah Icang ngomongkeun obrolan nu tadi di imah Pak Subrata alias Juragan Subrata. Sakapung oge harita kabehna didongengkeun deui eueuh nu kaliwat. Samalah ngeunaan Darma anu geus nolak sapajodogan ka Nyi Mimin malah alasanna oge kabeh diodongengkeun. Ari Nyi Mimin atuh barang ngadenge kana omongan ti bapana kitu. Puguh we meunikeun Kang Ngaranjug. Komo sabada nyaho alasan Darma nolak ka diri namanya alatan diseleuwih ti heula kahadean jeung Utari. Nyi Mimin hatina ngahayap panas. Jajantung dari ratu timu rasa ijid jeung ngewa ka Utari. Nu dianggap geus ngahalang-halang kana cita-citana. Yah, gitu euy. Dongengnya mabuk. Yo Nyai, abdi Bah. Beja nu dibawa ku Abah ieu es duning madak nyeri kana hate. Nyeri nage. Madak wirang pikeun ku warga urang. Sok, pikir cik kudu kumaha ieu. Abah ngomong na ka dulur-dulur ka wargi-wargi ka baraya-baraya lamun heug teu ieu perjodohan teh batal. Cik, rek dituna di mana beungeut Abah teh ya. Amo. Da lamun gonggang mok lain teh si berat teh lah. Mun hayang kumaha we yeuh. Ceuk Bah Icang bari jeung kekraket bekat ku nafsu. Panon rutret ka bojona ret ka anakna anu harita keur pating haruleng we. Tekung selila ret di Nyi Mimin pok harita. Abah, nah laras gitu wartos anu dibantun ku Abah teh. Bener. Laras. Heeh. Kitu pisan. Jeung piraku atuh aing kudu ngabohongon naman ka maneh. Tapi ari nurutkeun Juragan Subrata mah si Subrata mah cenah kieu ye. Dengekeun. Engke cenah anakna arek ditanya deui. Da puguh cenah ari tadi mah jalmana oge keur eueuh tah kitu. Ngadenge kecap pitu ti bapana. Berebay atuh Cipanon Nyi Mimin kaluar meni murubut masihan dua pipina. Hatena ngerasa nyeri jeung perih. Da puguh manehna teh geus lila ngabogaan hate leutik, ngabogaan rasa cinta ngelap dina dada geus lila ngan ayeuna kakara bekas. Baran bekas teh galagah aya pertanyaan deui nu mata leuwih ripuh. Katari mana ku Nyi Mimin mah atawa Mintarsih mah
sabab menang beja tinu jadi bapana nu karak balik ti pimetohaeun cek kasarna mah. Sedengkeun bogohna kadarma teh lain heureuyan Nyi Mimin teh ngan hanya akal jang darmana teh atuh jiga anu teu pati mailire kanu jadi dirieuna. Cag atuh para wargi ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-8. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.